Budak tos marangkat sakola, hayu ayeuna juang nyeuseuh. Nya kitu teh emak-emak mah tugasna teu aya lirena, nu hiji tos beres, nu ieu teu acan beres. Kamari mah cuaca teh hujan sadidinten. Ayeuna tos aya beray caang, mudah-mudahan panas. Jadi semangat kana nyeuseuh ge aya tos aya caang mah. Nyeuseuhna saalit we heula padahal mah siseuhanna mani numpuk sababaraha hari teu nyeuseuh. Dipayunkeunana acuk sakola sareng acuk barudak ameh teh garing bisi engke hujan deui. Lumayan kan aya waktu 2 hari kangge ngagaringkeunana. Digaleh heula direndam heula ameh kokotorna leungeut. Capek aya nyeusuhan acuk bodas tila sakola si kakak teh mani sok kalalotor duka ngoprek naon wae eta di sakolana atuh mani sok dalarakil. Lamun di piwarang nyeusuh nyarira nu aya kalah sabun seep nya dicaina mani sok lami. Duka bersih duka henteu nyeusuhna teh sok kalah teuing capek mendingan seusehan we ayeuna mah langsung. Mani sok kalah atoh aya di piwarang nyeusuh teh da eta ameh ngoprek cai sareng sabun. Nah atuh budak teh nya geus agen ge teu hideung-hideung ngan resepna teh ngoprek we jeung ngoprek. Nyeuseuna atos beres tinggal popoena. Haduh menikat baraseuh kana acuk-acuk sagala tuh kan ayeuna mah aya caang mudah-mudahan gararing dinten ayeuna ogenan. Kieu aya beumina di kebon mah pinuh ku tatangkalan popoean ogenan. Kudu sering digasar geser ngarah panasna keuna kana acuk langsung. Beh dieu aya tangkal ieu, beh ditu aya tangkal ieu. Aya waktuna iuh katutupan ku tatangkalan jadi kudu digeser-geser acukna ameh enggal garing. Dihengeran wae bisi engke paroek beug hujan ameh babari jajahitna tinggal lumpat we angkatan teu kudu dibrang-brang breng-breng ameh teu ripuh nyai tanana engke bisi hujan. Mani ku tiiseun kieu nya aya di lembur na kamarana biasa aya di lembur mah anu ka sawah, anu ka kebon, anu ka kota oge aya. Sanes nyeusuh wae anu cangkeul teh popoe oge mantak cangkeul. Bulak-balik angkrah-ingkrih hantem we kitu jeung kitu. Tapi wegah-wegah ge da kudu dilakonan eta mah tos tugas sareng kawajiban di dinya letak ibadahna kangge seorang istri. Aduh astagfirullahaladzim ya Allah. Alah aya ceramahan sagala anu sok tau. Hapuntenna we bisi lepatnya. Tong salpok ana cai anu di luar eta cai hujan nu ditandean kangge ngepel di luar. Ameh teu capek angkutan ti Lebet jadi tos aya di luar kangge ngepel mah soalna tiap wengi ayeuna mah hujan wae. Jadi sok bararaseuh kana tembok-tembok aya cai di luar mah. Gampil we ngepel teh tinggal diseblokan ku cai hujan teu kedah ngangkutan di jero. Caritana mah nyeusuh teh saalit tapi ning popoena teh teu daek beres. Da ieu tah nu ngalamikeun mah baju nu aralit, bajuna budak leutik eta tah budak leutik nu teu daek cicing. Alhamdulillah ayeuna nuju bobo jadi tiasa nyalse popoe ogenan. Mun ugah mah moal kalalaur nyeusuh geunan hararese popoe ditutur-tutur we kalah paling ge ngoprek cai acuk dibalatakeun nu aya mah. Alhamdulillah geuningan tah popoe teh geuningan beres cuang perenan deui kana tempatna ameh engke milarian gampil. Mudah-mudahan gararing nya ieu popoean. Yu cuang ngalempengkeun heula sakedap ka jero. Aduh naha geuning poe kieu
Tuh geuningan si Koel teh bobo keneh tos ngabalatakeun ya Allah.